ambalayah di neraka awewe malulu Gusti Allah nu cek rusia dena aing teh jadi awewe can puguh tekan nerakanya lagi. Awas ya tas awewe lalaki ya awewe heula. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Sim kuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Duh, ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan. Nek teh cari kumaha ceuk Kangjeng Nabi. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha. Belah dia aya awewe deui digantung letahna. Sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana. Nek teu kumaha cerikna. Wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha. Aya awewe anu digantung di talian di bagudet, sukuna datang ka susunat, leungeuna datang ka embun-embunanana. Wal malaikatu yadribuna rasaha, sementara malaikat neunggelan sirahna di maqami aminan nar, maka pentungan tina seuneu. Deuk kumaha teh ceurik da Ali. Wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar. Aya awewe deui aneh, ari beungeut na ieu beungeut babi, aya awakna awak himar. Deuk kumaha teh carikna. Terakhir wa raaitu imratan ala suratil kalbi, awewe rupana kos anjing bae, kos anjing. Kumaha teh carikna Ali. Taqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung. Kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul. Ma amaluna, dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bi sya'riha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu, ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu, eta adalah umat simkuring awewe anu buukna